Aka dia abi dek indit gawe, abi nindek mi HP imah yang barudak ulah siga kamari abi teh geus capek gawe terus imah acak-acakan cing aya ngabantuna tuh ka abi teh. Astagfirullahaladzim. Ya neng teh anak mama hiji-hijina mama teh dididik ti leuletik kitu. Ieu teh salaki neng minantu mama pangeran dunya maneh tong asa tong sombong jadi awewe pedah bisa usaha pedah ngalah duit bisa ngalah duit daun ridho ti minantu mama bakal jadi kamadaratan ka maneh. Cing inget ulah kitu kasalaki di mana maneh lamun mung usaha daripada dek jadi mamala ka diri maneh hade tong usaha maneh balikeun di tempat maneh jadi pamajikan anu saestuna ngestu kasalaki. Ulah nepi ka kasombongan diri dina ngalah duit dijadikan panghinaan kanu jadi salaki. Dorang awewe mah teu meunang kitu. Awewe mah kudu bener-bener ngabdi ka salaki cing ikhlas.